Kuring teh rek buka puasa tapi teu boga duit euy. Sarua atau kurang cicing di imah oge. Kuring teh ngan boga duit 20.000 tapi dah asa segala hayang ieu teh. Maneh hayang dahar ngeunah tapi gratis. Nya hayang atuh. Maneh rek ngajajanan. Hair. Tapi orang buka carana. Kumaha ta carana? Kieu, kuring pas harita teu boga duit pisan. Urang ngindit lah ke warung nasi. Rek buka jam? Nya bi, Sareng naon? hayam jeung sayur weh. Cai nama cai enteh weh. Niam. Ini saya jam. Bi, Bibi kantos ngadangu teu aya katerangan upami sodako di bulan Ramadan. Pahalana agung pisan. Naon? Sering ping mah. Tah, saur Pak Ustad oge geuningan. Jadi bab sodako mah anu paling utama teh nyata ikhlas. Bade sabaraha oge ibu sodako. Nah, ditamian ku ikhlas mah eta anu bakal jadi nambihan urang dina amal-amal soleh. Kamulaina urang dina sasi saum, ibu sadayananya mudah-mudahan ta eta gudang atau naon urang tatanen paseur-seur sodako anu mana insyaallah sodako eta dina Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10 Gusti Allah nerangkeun sing saha jalma anu seur sodako maka eta jalma dina maotna kadang nyungkeun ka Gusti Allah hoyong dihirupkeun deui supaya naon supaya seur sodako. Buktos eta ayat yang sodako teh ageng pisan pahalana dipaeungan Gusti Allah. Jadi eta sodako dimanapun wae dek di salian ti sasi saum oge komo aya urang sasi saum sodako teh tambih-tambih pahalana ibu-ibu sadayana. Nanti anu tadi diterangkeun dina ayat Al-Munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Nah eta ayat nerangkeun yen bab sedekah di mana eta jalmi tos pupus nalika ka Gusti Allah unjukan hoyong di tepangkeun hoyong dihirupkeun deui margi hoyong seueur sedekah saking ageungna bab sedekah pahalana. Eta ibu-ibu, jadi dina saum ieu urang kajian sodako teh di mana eta sodako paling ageng pahalana. Pahala numutkeun Gusti Allah. Ngan sahiji sodako mah ikhlas dibarengan ku ikhlas. Sabaraha wae ibu sodako, niat wae di mana wae sodako, kadang-kadang tersenyum oge ibu tos sodako. Oh iya mah wala tepang jemedut, tepang jeung rencangan jemedut. Kieu we atuh ibu. Eta teh sedekah ibu. Komo si saum nya ngan ulah tiap jelema we ngaliwat ke disangkan nu gelo ge bu. Nah gitunya kalau kaditu ka dieu senyum kita tangkeun naon cenanya si ibu eta senyum-senyum we sorangan. Besin nu ge disangkan nu gelo. Aya kitu mah pami urang tepang assalamualaikum bari senyum. Nah eta sedekah paling enteng sareng murah. Eta mah teu geda ikhlas oge ikhlas insyaallah bos senyum mah. Nu hese mah naon? Di mana urang gaduh rezeki aya anu menta ka urang pas perkabeneran urang rezekina geus sakitu-kituna dipasikeun moal ku ibu. Pasikeun moal. Mangkading teh eta lamun dibarengan ku ikhlas dipasikeun tah eta ganjaran pangageungna ibu sedekah. Bar ikhlas pas urang pas-pasan gaduna dipasikeun kanu nyuhunkeun anu leuwih priyogieun. Nah, lamun urang dipasikeun eta rezeki urang sanajan sageurik sewang, nah, eta anu paling ganjaran ageng. Tapi anu kitu mah
tegaduh mangawe kanu sanes nyonggeunna. Nah, berarti ibu can siap ikhlas begitu banyak Bu. Nah, insyaallah dina kajian ayeuna tentang sedekah mana-mana sedekah ageng pisan pahalana. Mugi kasayan Ibi diwales ku Allah. Cing sehat, cing laris terus. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, gitu cara Naji. Wah, rek itu mah kurang rek dicobaan. Nuhun lagi. Kurang rek balik heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tuang Jang? Mohon Bi. Tasawuf kieu mah asal lapar pisan. Udah tuh. Sareng naon Jang? Teh ieu we endog sareng orek. Enggak Jang? Nuhun Bi. Sebaran Bi ah. 10 ribuan. Oh, Kunaon Jang? Bibi ge apa? Sodako di bulan Ramadan gede pisan pahalana. ini Bi terus terang. Saya atuh rek kitu mah. Sok bayar 20.000. Nyigas ya? Rek nipu deui ka aing? Mangga Bi. Aya naon, Ji? Maneh mah bohong wae. Ngomong kumaha? Urang ngalakukeun saran ti maneh. Nu kamari kalahan angger we mayar. Malah mah jadi 2 kali lipat. Rugi we urang. Warung mana? Eta warung nu sisi jalan teh. Pantasan atuh. Pan eta mah enggeus kamari ku urang. Nah, maneh bet kadinya deui atuh. Tuh,